Ecek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, maka geratanya ka ustad nu deket naon gunana ilmu. Jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu hirup teh moal poekeun da kaoncoran ku ilmu, tapi naha sakapeung mah baroga ilmu tapi hirup poek wae. Kabeh oge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Kabeh oge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha sakapeung ustad ge sok burger wae. Ibu ge apal ka salaki kudu hormat tapi naha duit leutik jamotrot wae. Berarti lamun kitu eta ilmu teh geus boga ngan can jadi amal. Jadi ilmu teh karek apal can jadi amal.